Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Dina raraga bakti sareng ngabdikeun diri ka dat Allah anu Maha Suci, urang kedah terang jalan gesan lempang di dunia. Margi ngalaksanakeun ibadah gampang-gampang susah, gampangna teu pira oge ngalaksanakeun parentah ti Allah Subhanahu wa taala jeung nyingkahan anu dicegah ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kumargi aya setan sareng nafsu anu ngagoda sareng ngahalang ibadah janten susah. Teu aya deui jalan pikeun ngahalangan gerak langkahna setan jeung nafsu iwalti kedah terang kana ilmuna. Sedengkeun ieu ilmu moal tiasa kacangking upama henteu aya guru nu masihan pepeling sareng nungtun ka urang sadayana ku jalan sering masihan pitutur sareng pituah supados urang henteu tisoledat kana jalan anu lepat. Dina riyadhah malam Kamis anu diselenggarakeun ku pesantren Miftaul Huda Manonjaya, khususna dina kitab-kitab tasawuf aya istilah-istilah khusus anu sering dianggo. Di antawisna dina istilah-istilah tasawuf aya nu disebut riyadhatun nafsi. Riyadhah hartosna olahraga, tapi anu dimaksud ku riyadhah dina ilmu tasawuf nyaeta ngalatih jiwa sinabiasa patuh sareng taat kana aturan Allah sarta tebih tina paharama, alias ngalatih jiwa sangkan istiqomah dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu ngaping ka urang siang kalawan wengi, malah mandar diri urang salamina aya dina rahmat sareng ridho mantena. Kadua istilah tasawuf aya nu disebut ma'rifat, hartosna numutkeun ahli tasawuf iman hiji jalmi anu parantos dugi kana rasa minimal rasa ditingali sareng ditetep ku Allah, rasa dipayunan Allah. Ieu jalmi disebut arif atanapi arifin. Istilah katilu aya nu disebut thariqah, hartosna jalan keur ningkatkeun keimanan supados ngahontal darajat kawalian dugi kana tingkat makrifat kumaha ku jalan dikir nyeueurkeun amal soleh sareng sajabina. Kaopat aya nu disebut al-ghafil atanapi al-ghafilun, hartosna jalmi anu ibadah ka Allah tapi manehna milaweung, manahna teu ngiring ibadah, hilap kanu nyiptakeun henteu gaduh rasa ditetep sareng ditingali ku Allah Subhanahu wa taala. Jongjon tongoy ngumbar rasa ari badan mayun ka Allah tapi manahna cus-cos ka ditu ka dieu. Kalima dina istilah tasawuf aya nu disebut al-mubtadi'u atanapi al-mubtadi'un, hartosna jalma anu diajar ibadah ka Allah tur ibadahna ikhlas karena Allah, namun aya kasieun upami dirina henteu ibadah sieun henteu dirahmat ku Allah di dunya. Pedah sok aya karaosna di dunya upami henteu tahajud sok rada seuseut rezekina sareng sajabina. Janten ieu jalmi ku ibadahna aya maksad sejen nyaeta hoyong hasil pamaksadan dina masalah duniawi. Kagenep istilah tasawuf aya nu disebut al-abid atanapi al-abidun, hartosna jalmi ahli ibadah tur ibadahna ikhlas karena Allah, namun dibalik eta dirina miharep kana ganjaran ukhrawi sapertos hoyong ganjaran surga sareng sieun ku siksa neraka. Katujuh aya istilah al-arif atanapi al-arifun,
hartosna jalmi anu maripat ka Allah anu imana tos dugi kana salah sawios tingkatan iman nyaeta tingkatan al-arif ayat 3. Kahiji iman ilmu yaqin nyaeta jalmi anu ngayakinkeun kana sifat ilmu kana sifat sama sareng basorna Allah. Dugi ka eta kayakinan ngajantenkeun rasa, tegesna jalmi anu gaduh rasa yen diri disarangan ku Allah, manahna teu lesot tina rasa diteuteup sareng didangu ku Allah Subhanahu wa taala. Dugi ka ngaraoskeun yen diri asa dihadiran ku Allah, asa papayun-payun paduduaan jeung Allah. Sanaos diri campur gaul sareng batur tapi hatena henteu tagiur tetep asa paduduaan jeung Allah. Jalmi anu imana dugi kana ilmu yaqin makomna disebut makom muqarabah, hartosna rasa ditingali sareng diintip ku Allah Subhanahu wa taala. Kadua tingkatan al-arif imana nyaeta iman hakul yakin, nyaeta jalmi anu ngayakinkeun kana sifat kudrot sareng iradat Allah, tegesna titingalianana ladang soca, kukupinganana ladang ceuli, sareng sagala rupi anu karaos ku anggota badan dianggo jembatan emas kanggo muhadharah sareng musyahadah ka Allah. Dina hartos soca ningali ka makhluk tapi manahna malatas dugi kana kadamalna makhluk Allah. Socana ningali kana tapak kudrot Allah sapertos ningali gunung, ningali tatangkalan sareng sajabina, tapi manahna malatas tapakur dugi ka Allah nu ngadamelna. Jalmi anu kieu makomna disebut makom musyahadah, hartosna rasa dipayuneun sareng rasa papayun-payun sareng Allah Subhanahu wa taala. Katilu al-arif boga kaimanan ainul yaqin nyaeta jalmi anu ngayakinkeun kana sifat hajatna Allah, dugi ka gaduh rasa anu hirup teh mung Allah hungkul, sadaya makhluk teu aya anu kabandungan dina hatena, da anu aya mah hungkul Allah Subhanahu wa taala. Tegesna manahna henteu tiasa ngabandungan kana gerak-gerikna makhluk margi kahalangan ku eling ka kholikna. Jalmi anu karanjingan ku sifat hayat calik dina makompana nu disebut wali majdub. Sadaya mukmin kedah ngusahakeun sangkan imana ningkat dugi kana tingkatan ma'rifat, boh dugi kana iman ilmu yakin, atanapi makom muraqabah, atanapi iman hakul yakin, makom musyahadah. Namun teu kengeng atanapi haram ngusahakeun dugi ka iman ainul yakin atanapi makom pana alias jantan wali majdub. Margi wali majdub mah tos teu emut kana syariat, kahalang ku eling kana kholikna. Tapi nu haram teh ngusahakeun atuh upami dipasihan langsung ku Allah mah sae kabina-bina. Istilah tasawuf anu salajengna nyaeta aya nu disebut salik atanapi salikun, hartosna jalmi anu nyukcuk kana jalul kamarifatan, boh ku jalan istiqomah dina ngalakonan amal ibadah, atanapi ku jalan tafakur sareng tazakur, bari diri miharep hoyong dipasihan kamarifatan ka Allah Subhanahu wa taala.
Kasalapan aya nu disebut al-murida atanapi al-muridun, hartosna teu benten sareng salikun nyaeta anu ngalakonan amal bari ikhlas karena Allah, namun muridun mah teu gaduh maksad sareng tujuan angin palai ridho Allah wungkul. Sanes palai makrifat da kamaripatan mah mangrupikeun nugraha nu dipasihkeun ku Allah langsung ka abdina anu dipika cinta ku anjeunna. Atuh teu maripat ge teu doraka ieu anu doraka mah nu teu istiqomah dina ngalakonan ibadah. Janten anu dipentingkeun ku para muridun mah ngusahakeun sangkan dirina istiqomah dina ngalaksanakeun tugas sareng parentah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Saterasna istilah dina tasawuf aya ka-10na nyaeta al-hikmah atanapi al-hukamau. Hartosna hikmah nyaeta adil, hilim, jatnika. Ari ahli hikmah mah ayana dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 268 nyaeta jalmi anu terang kana hukum-hukum fikih, terang kana makna Al-Qur'an sareng al-hadis, disebatna hukama. Darajat saluhureunana nyaeta ulama. Saur Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Allah masihkeun al-hikmah atanapi paham pisan kana eusi Quran sareng hadis ka sahabae sakarsana, jeung saha anu dipasihan al-hikmah maka nyata parantos dipasihan kahadean anu seueur, jeung teu pati-pati ngarti kana dawuhan Allah kajaba jalmi anu baroga akal. Ka-11 aya istilah dina tasawuf nyaeta mazdub. Waliullah anu tos ditarik ku Allah, ditarik kasadarana hingga tetiasa ngabandungan makhluk sabudereunana tos teu aya kasieun, sanajan kabeh manusia aya dina kasieun, teu aya kana langsaan sanajan kabeh manusia keur aya dina kasadihan jeung kana langsaan, tetep ieu mah teu aya robah. Ieu istilah-istilah ilmu dina tasawuf. Mudah-mudahan manfaat khusus pikeun diri pribadi, pribados umum kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.